siapa lagi yang bisa istilahnya ngamu mulainya banyak, ngamu mulai budaya Sunda, pemisahannya seorang. Dapur seni yang diolah oleh Kang Wawan. Sebagai apa? Sebagai wadah untuk apa sih? Untuk menggabungkan semua seni budaya Sunda. Harus dan wajib mungkin ya untuk mempertahankan seni budaya yang kita miliki. Saya ajungkan 4 jempol. Dapsen bud, dapsen bud, dapsen bud, dapur seni jeung budaya. Dapsen bud, dapsen bud. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Urang tiasa patepung lawung deui Pamprov Jonghok di tempat Dina Nararaga Pentas Seni Budaya Kreatif 2013. Mohon anu tos maneuh saban dinten Minggon. Mohon dikawitan di kaping 24 Maret demikian kayeuna kaping 5 Mei giat anu ka-7 insyaallah pentas seni budaya kreatif 2013 ieu tiasa langsung. Mohon ku apukahna Dapur Seni Budaya Kota Bandung mohon gawe bareng sareng di Budpar atau Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Bandung. Harus bisa Kang.
Atau dina waktos ayeuna insyaallah anu baris minton teh diantawisna aya pencasilat di Paguron Macan Dharma Pusaka pimpinan pangarsa Bapak Rukmana ti Pasir Biru. Leres. Sareng Paguron Satria Kencana Putra ti Kelurahan Pelasari pimpinan Bapak Enceng Setiawan. Setiawan mohon dilajeng deui Kang. Aya Cianjuran ti lingkung seni medal Tunas Harapan pimpinan Bapak Ade Taryana. Mohon dilajengkeun Pasangrahan Ujung Berung. Ujung Berung. Oke aya rea. Mohon Di lingkung seni Simpai Wargi pimpinan pangarsa Abah Syarif Dimyati ti Kelurahan Cisurupan. Dilajeng ku Pop Sunda aya ti Bayuspa Entertainment pimpinan Wadidin di Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru. Dipungkas deui Kang ku reaknya ti lingkung seni Putra Sekar Beraya pimpinan Rohman Kampung Cinambo. Atuh Kang moal saur-saur deui urang taros. Teu siap? Atau siap Kang? Langsung saja. Urang Padungdung Janari. Runga. Salajengan namanya mah ibing Munggaran mohon di Macan Dharma Pusaka. Mohon Kang. Ayeuna urang sami-sami sakseni izin ibing Munggaran di Paguron Satria Kencana Putra.
dari Kang aya ganda putra Siva CS Siva CS di Satria Kencana Putra. Satria Kencana Putra. Siva CS, Siva ya ini ya. Iya. Wilujeng nyaksani perung. Sadayana sampurasun wilujeng tepang deui sareng sim kuring di Gado Firmansyah tos lami teu tepang ayeuna tepang deui ayeuna urang sapertos biasa milari pengunjung aya oge ketua lingkung seni kanggo diwawancara perkawis pentas seni budaya kreatif 2017 hayu ah weh aya damang Mang Ceng alhamdulillah sarang Pak Sobar mana sehat ya Abi nuhun ya Abi hoyong terang kumaha saur panceng perkawis pentas seni budaya kreatif 2017 alhamdulillah dina danget ieu kreatif 2017 itu dibentuk kupawahan itu alhamdulillah jantan bengkak gitu jantan
penonton itu sarena oge nya konsep ke opat genap ieu sadaya ka manglayang itu maksudnya. Kan dina pentas seni budaya kreatif 2017 pancengnya warga sadaya pancengnya Ketua Paguron Satria Kencana Putra. Kanggo Satria Kencana Putra nyalira menyikapi ayana kreativitas nu kedah ditonjolkeun di pentas seni budaya kreatif 2017 ayeuna kumaha? Mereka Bapak. Sebagai Satria Kencana Paguron Satria Kencana Putra, sadayana siap Paguron itu bagus. Intinya bagus sadayana silat. Cuman bagi Pri Satria Kencana Putra jadi aya atraksina gitu. Jadi supados ulah jenuh dina antara silat sareng silat itu jenuh. Maka dari itu atraksi Satria Kencana Putra diayakeun atraksina gitu maksudnya. Bona tuh kanggo pamungkas panceng saur kumaha harapan atau pisaran kanggo pentas seni budaya kreatif Kapayuna. Sarana kanggo pentas Kapayuna panginten ieu Paguron teh kedah langkung majeng deui langkung kreativitasna di pagikeun deui lah sesuai saya gitu kan ieu. Begitu kanggo bagas kanggo urang anu aya kembangkeun kegiatan nu aya di lingkungan urang supaya aya kreativitas di anti melengkapi di urang sadayana. Atur nuhun Pak Anjing, Kang. Warga sadayana kitu wawancara simkuring sareng Ketua Satria Kencana Putra Bapak Anceng Setiawan. Kumaha anu sanesna hayu ulang sami-sami pilari deui. Mangga tuturkeun simkuring. Terus aya ieu wawakil ti Macan Dharma Pusaka. Aya Kang Dasep. Damang Kang Dasep? Alhamdulillah. Kang Dasep ya kumaha kamandang Kang Dasep perkawis pentas seni budaya kreatif 2017 nya tahun ayeuna gitu Mas. Oh saya pisan itu soalnya kan tiap tahun aya gitu. Alhamdulillahnya bisa mentaskeun sadayana seni nu aya di Kecamatan Cibiru gitu. Abdi mah resep pisan gitu kanu seni makana nya ngarongrong we kanu sadayana mangga gitu. Nah, hari kanggo Macan Dharma Pusaka nyalira kan dina tahun ayeuna aya naon teh awahan kreatifnya. Jenis kreativitas naon anu ditonjolkeun ku Macan Dharma Pusaka? Nya olahragana, senina, bela dirina aya gitu. Nya kanggo ieu nama mung sakitu meureunnan cuman kan ari murang kalih anu ngabentkeun nama sami wae sih sadayana ge ari masalah eta mah pada gaduh ajian masing-masing mohon janten tiap guru gaduh ieu masing-masing gitu ieu ngajarkeun ka murang kalihna kieu anu sanes ngajarkeun kieu salaresna mah sami-sami wae gitu kanggo ka murang kalihna mah jalan bener oge gitu eta mah kumaha ngaji dirina murang kalih nyalira eta mah gitu mohon eta mah atau anu salajengna Kang Dasep saran panginten aya saran atau nepi harapan kanggo Kapayuna cing maju deui dapur senina cing nya leuwih rame deui ti ayeuna gitu kedah nama nya alhamdulillah tos ayana kieu ge meureunnan urang teh warga Cibiru hoyong nonjolkeun seni budaya anu aya di Cibiru saleresna mah sadayana upami kahoyong mah nya ulah pareum dugi ka 1 tahun 2 tahun ka pengker engkena gitu Kapayuna sami meureunnan gitu ulah nepi ka pareum gitu kahoyong abdi mah kitu hungkul atur nuhun Kang Dasep. Tah kitu para wargi bulan simkuring sareng Kang Dasep ti Macan Dharma Pusaka ayeuna mah urang nongton deui wae engke siapa tahu ada yang bisa diwawancara deui nya mangga urang lajeng.
foto heula. Cheese. Nu tengah ngerumeuk. Upami ninggal dina upami uningal palawargi sadaya aya film Toliongto. Aya si bocah tua nakal. Eta upami di dapur seni mah sanes bocah tua nakal. Jalmi eubleu. Langsung aja orang meninggal. Demonstrasi di Satria Kencana Putra. Atraksi demo ini baris dibuka aku para penonton, adek, tolong caketing, Billy, Cep Andri sareng Cep Agung, mohon awas penonton awas, hati-hati, ya dengan berbahaya, jangan ditiru, Mami, balawar gimana, tongan ditergos, saya nangangke helm, mohon. Dengan mata tertutup dan juga muka tertutup, tapi diarahkan melalui suara anu dipainkan ku Paceng. Mohon. Gini ngangkung teuing. Dari kemana Cep Andri? Iya. Lihat, kade lebat. Iya, didoaan heula aja. Nah, kieu cara kaya. Hey.
Tepuk tangan. Adek, hati-hati, hati-hati. Bang Muhammad, hei, 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 adegan berbahaya. Jangan coba-coba dilakukan di rumah. Hei, awas, Eka. Wow, mantap. Jangan mendekat, Eta. Mundur.
Iya, diurut nyangge atuh. Mohon. Batur mah dipesel teh kunaon memang kuseuna. Ya. Barangkali tong cobi-cobi di buminya. Mohon. Mari ya kedah ngalangkungan latihan heula. Sampurasun matur nuhun ka ketua Dapsenbud khususnya ka pangarsa Kang Wawan anu tos masihan waktos ka Paguron Satria Kencana Putra. Wassalam Ketua Ceng Setiawan. Atau dilanjutkan karena doakan saudara orang sampingkan supaya akan diawas musim kuring kurang tinggal di lebat doakan Laras, baris ditransfer nyalanya. mohon. Ayo deh. Wajib deh. Wajib. Oi. Kaya. Kau sini lo sini aja. Oi, udah cuma ini dia ini pak. Kau sini wah wah wah. Lebat nancinakan. Aduh. Apa isinya kira-kiranya, Kak Jus? Sampurasun jangan gitu. Atur nuhun. Kata genut. Kadang Senbud. Kadang Senbud. Khususnya ka ketua Akang Wawan. Akang Wawan ya. Setiawan. Anu maparin waktos. Paguron Satria Kencana Putra. Bagus dibuka. Ketua Ceng Setiawan. Bahasa Mandarin. Tuhan. Hai. Cauna getihan. Getihannya cauna. Cauna berdarah-darah. Berdarah-darah. Mohon kan. Terus bisa. Oh, dibelah gaib kan. Upami dipesek lebetna. Sauna tos bola. Karena dipotongkeun. Dipotongkeun. Iya. Gimana kayak gitu Kang ya? Tidak dibuka, tidak dipesek, tapi jauhnya terpotong. Sini potong-potong. Iya. Kalau di Sadayana, tepuk tangan untuk Satria Kencana Putra. Iya. Sekali daya turun. Aduh nuhun. Paguron Satria Kencana Putra. Oke, Paguron Macan. Macan Mencit suara
ketuk sedengkut-engkut menang sedecian cian tempat tenang Raden Sanjang jangan digendong tante beduk bariam dalam nadi sadaka takana borobot pestol panorok rek mongkling sapamangke jaladara sapa ninggal daun cering tibalik luput kasih pudi
sugan bae sugan bae bisa modal tuna sarapan pimpinan pengerja Bapak Detaryana ngatur kenaon ka Neng Desi ka Kang Hendrik oke Cep Badot Cep Badot percaya ya nama Kang naon anu baruda morong ya ada katieu sabadana kaca pisuling seni Cianjuran mohon lembe ini orang teh mau anu kieu baris dihibur dari bulan nyataku lingkungan seni Simpai Wargi Dina Wanda Seni Reak mohon oke baris aya pop Sunda ya anton mun abi aya jauh ulang tahun ka teteh berarti maka hari ieu trompetna bade di dieu seni Simpai Wargi mohon nya ieu menjawab tantangan Kangnya menjawab tantangan gening tiasa Kang gening tiasa di kaenan langsung saja ladies and gentlemen this is Simpai Wargi Rumah
dua seni deui di antawisna aya pop Sunda. Damel Kak. Mohon jantan. Urang sami-sami sakseni. Bisa. Entertainment. Rumah.
Alhamdulillah. Rengse oge. Sakitu panginten palawargi. Tapi ngana parantos siap ieu ti Putra Sekar Baraya. Mohon.
Putra Sekar Baraya di Cinambo. Langsung saja kita saksikan. Ya, sekaligus juga kita memamitkan diri. Memamitkan diri. Nanti saja setelah ini. Oh, nanti saja. Iya. Setelah beres ini, nanti kita pamit. Sekarang kita sama-sama saksikan Putra Sekar Baraya. Belum Ilo jangan nyakseni. Itu direkam. Asa kasuat-suat gening zaman kaula keur ngora. Gening anti daya kasepuhan urang. Oke ngatur kenuhun kapawawan gening kaulan. Oke kasadayana penonton. Oke kabdi nyun kenujukanana urang kalihna tata kolamna bilih tak trek trok apunten pisan. Oke terkawin pintonkeun kasepuhan urang nyata kapawawan. Oke kasadayana kasih uang. Oke kapaparipina kasadayana iya. Ayo kali cek akang urang ngareng kenek. Ayo aiti kaula musar catur juga pamit saraya sampurasun. Ayo kalis urang temongkeun aya. Digampelan sapu tangan
kapayun. Bapak Wawan anu mana itu sahan untuk muni nengok pipita anu mana nengok pipita anu mana ayo ngagak payun sakedap hoyong kapayun sakedap anu mama hoyong kapayun sakedap di daratan itu saha gining teuing si goreng Bapak Ipin Bapak Ipin hatur nuhun bayar lagu Bapak Ipin
Lamun kisah asna abdi mah alin tunggara. Iya, bagus. Tepuk tangan lah, tepuk tangan. Oh, tepuk tangannya mana tepuk tangannya? Iya, ya, so. Bapak Ipin, abdi mantegiat Bapak Ipin, abdi mantegiat Bapak Ipin. Iya. Kali nanti besok deui. Iya, ramai tuh. Hoyong disawer saudara ku Bapak Ipin, ku Bapak Lurah.
seni Sekarbaraya Komisi Bapak Rohman di Kecamatan Panjaitan. Sanes Baktos tepang deui semangat ulang kami joget. Ayo. Kamana dikalong hideung dekat dulu kita dulu nyanyi nama yang kuiti Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawan Pahlawan Sadayana sakit itu anu tiasa kami atur. Tong hilang pinggan payun ulah tepang deui. Tepang deui ya Kang ya. Di dia deui. Dina giat anu kadalapan. Masih disarengan ku Dapur Seni Budaya Kota Bandung ngagawe barang sareng Disbud Bar Kota Bandung. Dina pentas Seni Budaya Kreatif 2013 atau lumayan damel dina waktu saeuna sim kuring. Big Dado Firmansyah, ya oke. Aku Tetek Kokoy. Dan juga Abi Kang Encus. undur pamit. Hatur nuhun billahi wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urip Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya abdi istilahna ngaturkeun nuhun dina aya kegiatan ieu. Oke ngaturkeun nuhun kayak kapawawan abdi ngaraos katampi pisan ngayakeun dina kesenian Sunda ieu. Abdi perwakilan ti mana? Kecamatan Panjaitan, Kelurahan Cipadung Kulon, nu aya di tempat Kampung Cinambo, RW hiji. Ya abdi sakitu wae istilahna ngaturkeun nuhun nu sageng-ageungna kapawawan sareng ka Bapak Arifin nyaeta Pak Nyum Abah nyasa kumlah sadayana gitu nyuhunkeun dukungeunana pikeun ngadukung ieu seni budaya Sunda nganjirkeun nyaeta raos pisan geuningan seni Sunda teh ari bener-bener mah ku abdi istilahna sadayana diurus dimumule seni budaya Sunda teh raos pisan geuningan nya atuh ayeuna istilahna bade saha deui anu rek ngamumule seni Sunda teh iwati urang sadaya buktikeun hayu urang rojong sadayana lamun urang asli urang Sunda hayu ini pawawan pawawan senbud Hiwari dayah Bandung boga ciri nu mandiri boga aturan anu tangtu kalayan geran anu jelas dina raraga ngawangun seni tradisi kumedalna Perda nomor 5 tahun 2012 hayu urang laksanakeun urang digawe urang cage buktikeun ku karya anu nyata pikeun ngahontal maksud jeung tujuan seni budaya Nanjung dayah Bandung ajeg nangtung. Payung agung nu aya di daya Bandung kajeng pamarentah perkamajuan urang dina berkesenian boga ajen jeung wibawa Perda nomor 5 tur seni tradisional tos ngatur sagalana disarengan ke
Sembut dapur seni jeung budaya